nengekeun ku sia koplok. Sia mah nyalinyir wae hirup teh koplok teh. Sia teh lain pamimpin Jawa Barat atuh. Sia teh luar ti Jawa Barat goblok sebagai pamimpin teh ulah nyinyir wae kepada di Mulyadi Gubernur Jawa Barat anjing sia teh atuh. Dengekeun ya amun jadi para pamimpin teh sia teh ulah sok nyinggung ke para pemimpin daerah lain sia teh uruskeun anjing masyarakat sia atuh koplok. Ah, sia mah ku eta tuh si anjing teh tara ngaropi atuh sia mah jadi pimpinan teh. Ulah kitu ah, jadi pimpinan mah era anjir. Apana tadi aplikasi katingali loba jelema nu narongton goblok sia teh kudu era atuh jadi pamimpin teh. Heuh kata-kata teh walus atuh lain saling mendukung mah jeung saling para pamimpin teh koplok sia mah. Ngopi ceuk aing mah tak hade ulah ngagogoreng batur, uruskeun rakyat sia goblok, sia urang mana sia aing gitu apal goblok teh lah. Ulah nyarinyir ka Jawa Barat wae digawet. Amun alus Jawa Barat turutan lamun goreng tong diturutan sia teh koplok lain nyarinyir we anjing sia mah pagawean teh. Ah, teu baraleg anjing sia mah.